biasa di imah udang ngaberang. Ayeuna mah jadi teu bisa, malahan era udang isu kene terus sasapu di buruan. Maknya urang masih kene sasarean ari mitoha, isu kene geus harudang geus masak, ngagoreng bala-bala. Yeah, oh, apa teu era hirup di imah mitoha eueuh gawena, boro-boro ngabantuan sagala, hayang nakaringeuna. Yeah, kieu rasana cicing di mitoha, biasa di imah udang ngaberang. Ayeuna mah jadi teu bisa, malahan era udang isu kene terus sasapu di buruan. Cicing di mitoha, biasa di imah udang ngaberang. Ayeuna mah jadi teu bisa, malahan era udang isu kene terus sasapu di buruan. Kadang sok bingung lamun eker ngarariung make baju ge, kudu ulang ngararatung sing sopan. Entu sok disaruakeun siga di makolot, kudu bisa ngabedakeun tong poho, ieu lain di imah kolot. Kieu rasana cicing di mitoha, biasa di imah udang ngaberang. Ayeuna mah jadi teu bisa, malahan era udang isu kene terus sasapu di buruan. Kieu rasana cicing di mitoha,